nu penting salah eta kuring jadi gubernur heula ye bulan nepi ka kuring ngawakeun duit jadi gubernur kan mun sih orangnya kudu aya DP heula nya DP heula DP pasti geus ya serangan pajak teh ya serangan pajak serangan gehu serangan komeng kok pernah serangan diserang mana mah udah DP heula naon dia tuh tiba-tiba orang milih jual bertemere atas rekeningnya saya janji terus jadi mana janji tong jadi dipilih aja kali tabrak kayak lagi mending balik aja lihat aja balik aja ayo duit cair eta mah buana bener what anjing bahaya tanggal 27 Ramadan 300 kursi warga kemarin didatangan begitu diberi dukungan udah mawar lihat uang kumah gitu ya aku beli itu kursinya kak menyewakan kursinya mau selangan ayo mah kita main jadi gubernur apa ya nama salah mau jadi gubernur panggil nata lomba pemasukan bisa setelah bayang ya bakalan malah gubernur aduh dikain makin kewe mereka udah jadi gubernur kira kumaha ya caranya buat dari KWC kita dukungan teh pada terpilih apa yang kita dukungan maksa karena bisa urang nah kalau rasa mendingan jadi Pak Romli ngiring salib ya sih mana sok cari kalau rasa pisan dia abi kayak BU itu kan Pak Romli di ada was kumaha ini pada aduh abi mahal tuh dari pengen hak itu kan dia iya dari ini dari mencal di rumah lomba nu mana nu di cal eta si Mary tadi masih Deno kan nama abis Deno tuh terkenal ya nah dia masih Mary dari Ical di BU Sabah mereka kolangkeun eta cenah ya si Mary Andani teh anu samping anak anu ka karena sih oh tuh nanti sok ngomong pizza gitu Ya, nggak soblak si Mary mah segala ritual bang jangan kata lombanya ayo gaduna dahar naon aja sih tempe ini utek naon coba ulah dimanjat teuing kayak domba justru eta ieu teh keur BU barang-barang isi eta ku pizza pada atuh tadi nu gadun aja nguluk utek wae mah kan kieu pada gehu nya kayak sabaraha butuhna kitu teh kayak jual domba teh wah lagu 14 juta aya meureun komo ieu teh Pak Romli mah nyalonkeun mah menuju seueur atosna abi ngecal si Mary nah buat sekerik mah ya si Mary mah mirah ada rambutna ieu mah bageng mah gitu ya jadi pakai oge dongkap ka abdi teh jadi pakai di pendukungan abdi ka abdi meureunnya rambut artos gitu mohon lah abi terang tuh Haji Romli teh bari nyalonkeun ari bari nyalonkeun mah artosna tuh seueur pasti ya iya atuh pakai ulah ai kamu abdi mah artos mah 100 mah abdi mah ya sanes sing sombong dah abdi mah kaseh artos mah soalnya kan abdi mah baru artos fotokopi ya artos fotokopi abdi mah bakal ngudok abdi mah artos tuh sayap kan jadi dibacakeun abdi ada cikongi pernah ketinggali ke pasar kan di pasar Opoek gitu uyuhan Haji Romli jadi kumaha teh eta si Denok ya si Denok si Mary Assalamualaikum waalaikumsalam oke ya di luar pada kemaros lah familiar dia 400 bisa itu patarasan sana calon gubernur kumaha ya teh sekirakeun wae gubernur ada sugaan teh apa tapi dah di luar lain si anu kopi tapi kumaha alhamdulillah karena jadi abdi teh dongkap na bapak kita reus gitu nya
Mana yang maju datang wae urang teh keur ngolo itu rek jual si Mary. Iya itu kayak sama-sama maneh urusan murah. Dibereskeun heula hiji moal beres sih ngajual si Mary moal jadi gitu teh. Nanti jadilah sama percaya di Romli mah. Kela hari oke kan di bade naon. Nya tak kieu ge kepala tanpa. Abi teh nya kieu teh alahnya da ada mulan teh gaduh aya. Kita datang ke BU. Nah, ya seperti biasa lah. Kela sadar. Mending uwi. Mending uwi. Emang kita jadi abi ngobrol. Emang kita jadi abi ngobrol. Si Koka Sandi. Gitu kadang gitu ya, itu teh. Kita calon gubernur gitu ya gitu. Kumaha? Kita bagi dokter mah, mah bade Kumaha. nya kieu teh tadi abi teh da luasa. Launan. Siti kusuk deui. Ieu mah lu banyak jantung. Jantungan. Oh masalah Iya. Abi nuju sibuk soalnya abi nuju ngetang ieu. Kebelah. Ya sok kumaha. cing tarik sih ngomong. Pan dia launan gue jantung mah sama. Mau kadenge terus teh. Maksudnya lagu kumaha? Launan tapi kadenge Oh. Pak Romina. Itu mah arewa sadana. Jadi kieu Pak Haji. Abi teh. Ngobrol juga wayang. Ai saya salah kumaha? Aing mah sih. Siapa aja? Pokoknya gue diajarkan wae. Pesuan. Kayaknya justru eta tadi ya jadi aing mah tanagaan. Ayo. Tapi ali perketes terus. Enggak ngobrol metarik. Jadi Sok kieu kumaha. aing langsung sedih we. Jadi kieu aja gitu nya. Tah ieu nya lamun eta. Ya saya gitu. Mending gitu. Dan meni 5 atuh. Kesel. Di calon teh sebenarnya sekali tong saya orang Geuna ieu hate teh geuna. Jadi kudu kapna anjeun dua teh geuna. semua jawabannya Cek orang mana yang lawan datang. Aing si Mary itu kan jual anjing mana yang masalah tuh beres. Kumaha di pabelit kieu. biasanya kieu ada cukup orang mah. Ani ngajual domba ya. Ka Haji Robi. Nah, kayak orang itu mah bingung kemana? Lihat mah. Lu aing teh di rumah teh. Siapa kedua? Ini datakan ieu teh aya telu oge ka teh. Lu cek aja lah udah. Beres tahun pula salah gitu maksudnya. Iya tuh kan sejudan wae. Kumaha gitu ya. Ya kan saling iyalah orang saling we Pak Haji kan Pak Haji butuh suara. Saya kan beres suara ya. Suara kumaha cik kayaknya ngomong. Ya teman tabung Pak Haji suara naon? Suara mbe bisa. Mbe, orang jago nama Oh sih, kalau suara mbe. Oh, gitunya lobahan sekitar lagi Pak Haji. Ya mah suara sumbangnya Pak Haji dah kumaha ya tuh. Cing mbek kolot kumaha ge mbek kolot. Anjing. Udah kolot. Rek pae tuh. Ya ya usah apa ya. Selalu Kurang cek aing ge can beres main datang. Kelah hiji ingin can buka jual. Maling sing nyemblit ka urang. orang Arjen. Anjing, Arjen. Orang daftar. Arjen teh Arjen Robben pemain sih. Main bola. Ari Arjen mah lain pemain bola saya mah Arjen mah jadi mun bahasa urang mah Arjen teh ka mana? Buatan kamu tahu Pak Haji. Anjeun atuh sama. Anu mah gitu teh. Itu jadi kemana-mana lagi ngobrol. Anjing. Anjing. Kan calon gubernur mah oke itu sudah beda udah kok kan dirinya makan masyarakat biasa jadi berbagai dia kudu geus ngeunah gitu. Rek sila ipis ge. Laki-laki ieu sadaka hati ieu nu hiji datang ada yang ngajual domba si Mary. Anu hiji butuh duit ka dieu gitu. Heuh sia. Nah, kayak gitu lah. Pertama hari muring datang Cara ge bapak. Lu penyawat calon gubernur mah kudu maju ke bawah setruk kok. Calon gubernur ada penyawat cangkel. Gitu kan calon gubernur mah kudu. Nah, jadi nah, temui teh cicing ieu kan. Kerani kesel. Ngores we. Oke lah tuh kan kieu degenya. Masalah kita itu datangnya. Pak bapak-bapak ya karanjeun ada dukungan kan sidik si kuring teh jadi gubernur. Lamun si kuring jadi gubernur mah tenggorone itu gitu. So. Naon bae kuring kuring didikeun, dibere lamun si kuring jadi. Ada. Ari bapak mau ngomong namanya tuh tadi urang eueuh di pentak. Ari itu Naon dikeun atuh. So, kan kok kuliah. Yang kayak mau aina baru tuh kasih kuring. Oh, jelema teh gaduhnya di pentak. Ngomong mereka ikhlasna gitu ta. Gitu. Ieu mah Salah misalnya nah, air lulusan mulai lulusan L. Ari tempo ituna kan dari ieu, ari dukunganna di pentas mereka saurang mung atuh. lulusan L, lulusan letter, teh soalnya letter tuh
Lu beda tuh kan simkuring mah simkuring kemarin ngomong simkuring mah di partai pede aja lagi simkuring mah pede simkuring mah segala material pede aja. Iya, belum ini panjang gitu. Penyawat jantung, penyawat cangkel. Iya, tah. Sing-singan Jadi dia lagi dia gitu. itu urusan-urusan itu beres dia mah kieu lah masalah domba kan kayak simkuring dibelinya Cuma saya mah sabaraha sok 14 juta. 4 juta mah Ada yang lain mah 10 juta. Sesana lagi nabung. ke gampang eta mah simkuring teu menang kopi mas kelo masih digunakan sabaraha butuh duit aja UMR sabaraha UMR ayeuna simkuring menganggur soalnya apa Terus udah itu kan domba tambah UMR. sabaraha UMR Masih yang ngawur. lahir kan kalau UMR cek patur UMR oh UMR teh upah mang Romli. Ngomong Kita kan ngomong sabaraha UMR teh 3 juta mah enak teh berarti mah dikasih ridona we Nah, saya 3 juta lah ya, kukus yang kuring di lebihan 6 juta. Tuh, alhamdulillah. Iya, dombana 14 juta, tambah 3 juta, sebenarnya jadi 20 juta. Enteng jam sim kuring. Alhamdulillah. kita kenteng urang mah tak duit Alhamdulillah. Heeh, maksudnya kayak kusim kuring dibere, nu ieu 14 juta, nu ieu 60 juta, dibikeun ku saya mah kusim kuring baca kan 20 juta. Tepak we. Heeh, ngarang ngarti gitu. Tapi tong ayeuna wayahna daerah tuh ke kusim kuring teh keur ngajukeun lah jadi gubernur. Jadi masih kena obah pangabutuh kali Itu kan butuh na ayeuna urang di mata kita jual si mere bisa abah ge. lain Butuh buru-buru duit teh teh. orang teh pakatnya ayeuna engkenya jadi kayak mah Iya, kumaha ayeuna. Kecuali kieu atuh sok mun nedek yang buru-buru pan kedeung deui tah. Coblosan si kuring teh heuh. Sok lamun geus pilih si kuring, tah suka cokot ayeuna. kita percayana kami orang percaya orang jadi haji kumaha tah wah saya kusah dilicikan ya Oh, Sudah ngomong gitu. bisa wae eta mah cuman haji bisa percaya saya milih haji kumaha eta terserah apa tanggapan aranjeun sorangan atuh mereka kudu bisa jujur. Masalah eta mah mata pun udah mah cek ikhlas haji ulah hayang-hayangna ada teh kitu mah zaman ayeuna mah kese atuh da sim kuring kan berhitung. Ada sim kuring kudu ngalakeun duit kudu jadi gubernur mah aya gubernur teh jadi baru sim kuring teh jadi cacalawakan di jalan amit cika kitu. Pan jika logat cowok tau kitu eta teh aya sim kuring mah kudu jadi orang pembinaan nama hitungannya atuh sing marukana gitu. Iya, beres-beres masalah si Mary kumaha. Kuring teh dibayar eta mah dibayarkeun tong kabatkeun sama si Karima. Cek urang ge urang heula. Mana ke deui. iya cicip haji ke 20 juta Urang geus rek deal duaan. bener teh gitu Mana datang di pabeuli yuk. pakai 14 Tapi mau beli kursi, mau kenaon. butuh kursi mati orang reangan di itu di Mang Ucup loba kursi urut Sok atuh bae lah. Urang mah pokona mah kursi naon kudu jadi urang mah tayangnya kok urang kudu jadi gubernur. Masalah anjeun nek jual domba butuh duit. Bapak. Jika mejan korong. Nu penting syaratna eta. Kuring jadi gubernur heula ye. Ulah nepi ka kuring ngawaskeun duit jadi gubernur. Kan mun sing teh orangnya kudu ya DP heula nya DP heula DP pasti enggak sih ya Serangan pajak teh ya. Serangan pajak pajak teh ya. serangan gehu serangan pomeng mah pernah tangan Diserang mana mah. udah DP heula naon ge atuh tiba-tiba orang milih jar teu mere atas rekeningnya wah saya janji jadi mah mana janji Janji. oh Itu janji eueuh di janji teu. jadi gubernur we atuh mah panjelema karena ge atuh kan pokok mah wajar sing jadi gubernur misalkan dia kok ieu sesuai jadi pan jelema sing kuring teh beureun pokok. Aing mah cek sakit mah kusanya diwajarkeun aing mah pisan atuh Udah namun ini tadi kan sumber dia ternyata mereka Kamu geus kieu niatan poho. Lain niat poho atuh mah mohokeun. nah saya namun kan DP heula we Pak Haji jadi kumaha jadi aing mah jadi kurang mau dipaksa kurang duit. mau tidak mau itu Ya itu kan lai pelajar umum teh yang dicolok ku abi teh. dari pilih tayangnya ODP bukan nama Ada di mana? orang minta 20% aja memang 20% mah datang gaul beta mereka Kurang kurang mau atuh tambah. atau kurangan we jadi 78% we Tuh, siapa kumaha ieu? Taikeun sebenarnya kali kurangan. Kita bisa naik atau jadi kurang atuh 80 78 kurangan atuh Taikeun. yang itu 102% aja kena
Ya tamat langsung Pak Haji ya. Terus kayak tuh, misalnya sakit itu mah kita terus terang kudu kumaha salah 102%. Terus terang eta mah dari mah teu kajeun dan simkuring wayahna. Kayak geus dibere teh kudu milih omah. Bae di luar ge Mas tungta eta mah pasti milih nu penting ayeuna sok aya wayahna tong sakit tuh. Tong 102 sabaraha kita. 120.000 pas 8%. Terus terang ayeuna mah urang mah bogana 154.800%. Nah, kurang gitu boga urang gitu uangnya tawar. Geus aya sakitu lah sih ngitung urang pun urang enak lapar ya betul butuh duit. Mesti ngikeun. Jadi gubernur teh kudu loba duit. Nya atuh Jadi gubernur mangke lamun geus jadi gubernur loba duit. ayeuna heula keskeun heula jadi urang teh jadi ngajual si Mary. Aing mah jadi gubernur mah. Semua jadi ngajual si Mary nu penting ayeuna aya heula lah. Dia Pak Haji gubernur masa acan Pak Haji cari jadi gubernur di rakyat harus difasilitasi mobilna, imahna, uang segalana seharian dinding tegaknya. Jadi gubernur abi mah berarti sawah Itu matu. Pan eta tujuan simkuring teh ka itu ka dieu leumpang wae mikir wae capek. Sebenarnya di gubernur masih simkuring teh ka itu ka dieu kana mobil. Kudu mah tapi teh lamun aya di nya teh barunya bisa kun simkuring teh yo ningali kana mobil. Jadi eta wah Pak Haji gubernur kana mobil. Nya keur ngaliwat barunya dibawa mah. Sembret anu ninggalin sembret itu jadi jadi gubernur itu mah jadi tukang ngarit Tong jadi dipilih aja kali tabrak kayak lagi. Mending balik aja, lihat aja balik aja. Ayo itu cair. ayo imah salah teh musir mana yang udah Ah ini mah masih RT. kan dikit cairanna kitu saya teh mah urang mana kita balik kumaha Asal imah dia, pasti dia. Masih RT yuk. aing geus lah dia malah kudu ribut masalah eta dari simpulin masa benar-benar hayang jadi gubernur teh dengan lamun didukung mah hayang gitu jadi sebenarnya mah teh hayang nya tapi da kumaha deui kan nya sarua simpulin sebenarnya mah sampai duluan di setiap teh pantes jadi pemajikan teh wayahna Kang kudu jadi gubernur terus simpulin teh paksa we da masuk ke PPD aja lagi supaya jadi gubernur Supaya enggak iya barisan-barisan lu cek cari hati-hati. sebenarnya sebenarnya Lagi geus kudu ngomong naon deui. Sadang ursian ke pemajikan. Ke kiri kawe. Duaan di kanan yo. Si kuring. Si Rom, Pak Haji Romi jeung si RT. Pendesakan Joko Wasit di situ pemajikan. Cek pemajikan teh video sana. oh gitu Iya, paingan. penjagaan masih itu jagoan Oh, 11-14 mungkin si RT Lintas perguruan, perguruannya. ada yang jadi gubernur. Saya SD itu bakal si RT. itu saya mata saya ke kelas TU saya tema kasih jikene Naik. Dace itu mah. kasih tema mau jadi gubernur lah saya mah bisa Palingan nulis teh obatian wae. salah ngitung pasti Kantor mana SDT? Umurnya kan 12 tahun. Siapa 22 tahun. Siapa 22 tahun? Tak bolos bukan tadi. jadi hari ditanyakan teh nah mana dilatih kurang tehnya karena mah Asia teh karena masih iya si Kokas Sandi karena jadi ada teh Kokas kan jadi terkenal di eta jeung konten nyaho urang eta mana eta sebenarnya sih nyaho ada si eta makan di urang makan di stres pemajikan yang nyaho Jadi hiburan. eta teh sia teh manggung sebenarnya mah Ari baheula mah cenah mah kaset. pan bageula mah ngan sia teh sia nama kieu Jadi gitu ya Mas RT. kaset bageula mah wah kalau betul ningali kasih Kokas Sandi langsung masuk teh wah sia teh tentu sahabat sia teh pan jadi ngomong teh ka itu ka di wae ku anu jadi kumaha gering teh kuku Dan kejadian mah di sekor ku air keras begitu. oh katambah ku eta ku cai eta mah cai gelas cai naon cai gelas teh meureun mah Tuh dia hati-hati. itu saya we saya teh abunya Itu nama. kurang yang pan saya dari dorong teh mana jadi arte wae cik urang teh atuh naik kita jadi limas cik urang teh ngarayeun langsung Atuh eta mah. Atuh naik. oh suka teh naik atuh jadi lurah pernah ke urang kali teh jadi lurah tiba-tiba urang kan si camat mah atuh Naik ku ngecek atuh. beda di tes ieu ku camat teh cik cenah jadi tes perkalian heula cenah tapi lah di kali teh kalian siga SD gitu atau lima dongeng gitu ya dongeng Pak Haji jeung si Ate tapi lah perkalian budak SD dan tuh bisa ada si Ate tapi lah 2 dikali 2
Sok, kemana bayangkan 2 dikali 2 hasilnya sabaraha? Ya oh padat mana Kan kudu nanti gitu. Saya teh sabaraha? SRT mah 2 dikali 2 teh. Beungkeut. Dibeungkeut saya teh. SRT mah 0. Sudah aing dibeungkeut dikali. 0. Jangan teh di sama teh. Ate nah abot 0 jawabanna 1 kali 2 teh kamu opat. Ari kacamat cenah. Kan ieu 2 ye. Dikali 2. Oh, berarti luhurna cenah pan dikali cenah di handap 2 cenah di luhur eueuh. Saya teh mah ngaseukeun ilmu di eta di sawah atuh. Di kamu mah dipacul. Camat teh. dikali goblok aja. Kita bikin sama Sama Aceh atuh. mau benar ieu mah jadi urang teh geus jadi ATW terus nya wayahna. Tapi itu SRT mah Sebelum mah kieu atuh, kieu. dikali 2 jadi eueuh cenah. Sia CPRT mana mangerakeun kurang curang. Ilmu Oh nanti SRT di mana gitu. Terus ya pas aja ya RT bola makan enggak ada sandi. Oka Sandi, panggilan teh Sandi. Wah, saya pernah letik oge nya. Pernah sih teh. Pan panggilan deuleutina mah lain Sandi malah mah. Eta mah buana meureun. Buana. Kenapa teh? Itu mah sadar tinggal. Coba pengatur ke kuliah. Silang. Ayo kedua RT bola teh. Ayo gede. Lain eta sekarang mah. Beda bala mah. Lain Sandi berarti kapal lain. Enggak salah ada bagus bukan nama lieu aing mah jadi kayak ngilu teu kepala lugus ya datang ka dieu teh lain dukung urang eta mah bukan nama tungguan urang mah mau jadi urang teh dibeli domba maneh mun jadi urang maneh dibayar teh duit ijeman teh geus saya nama tungguan lah ieu aing mah DPL ya terus DPL. Oke, kan urang di transfer ka minta urang nomor eta nomor celana transfer ke Ayo sepatu. atuh mah asup sia teh banyak duit sampai nomor sepatu nomor Ini dari silang ulang. Ayo dari mana dulu.